abdi pertama gaduh Repa lah khususnya. Repa teh kan dianggo manggung teu tiasa gitu. Anjeunna berontak wae. Abdi teh milari karakterna ieu kuda hiji-hijina kuda teh kan garaduh karakter sadayana oge aya anu hoyongna ku kasar ngajarna teh aya nu hoyongna ku lembut. Nah kaleresan Repa mah hoyongna teh ku lembut tapi kapenak karakterna Repa teh kasieuna Repa ku abdi teh kapenakna teh di nu kadali Repa mah. Mohon janten anjeunna teh sieuna teh tak ku ring anu kapengkerna. Pami anjeunna bandel-bandel dikitukeun ku abdi teh teras we sieun. Tapi upami digebug ieu mah daripada ngagugu mah kalah ngamuk. Janten karakterna teh tangawitan ku abdi kapenak karakterna teh memang abdi ge ngalatihna teh ngawitanna ku kasar nganggo pangebug teras kadalina ku abdi teh digentos ku nu rada seukeut gitu. Tapi daripada ngagugu mah malah berontak. Nah terus abdi teh milarian di kahoyongna teh kumaha gitu. Nah kapenak di nu kadali. Kapenak abdi nyobian nganggo kadali kieu efek teh anjeunna teh ngagugu. Oh berarti Repa teh kelemahanna teh tadi nu kadali ieu gitu. Sareng upami nuju manggung oge Repa mah tara digebugan janten hidang nyalira. Kadang-kadang ukur ditoel. Aya pan kuda anu pami manggung teh digebugan we teras canak we paneunggeulna tong digebug henteu ngibing. Aya kuda teh Sebagai seni pertunjukan rakyat yang berbentuk seni helaran, kuda renggong telah berkembang dilihat dari pilihan bentuk kudanya yang tegap dan kuat. Seiring perkembangan zaman, kuda renggong dihiasi dengan aksesoris yang lebih ramai dan berwarna. Ini biasanya sebagai penanda siapa pemilik kuda renggong tersebut. Seperti Kang Endang yang mengenakan kudanya dengan aksesoris yang penuh warna ini sebagai penanda bahwa kuda miliknya adalah kuda renggong tersohor di tempatnya. Seni kuda renggong teh ayeuna teh sok sieun direbut aku Kabupaten anu sanes kumargi di kapung kudu gikeun ka ayeuna hak paten kanggo seni kuda renggong teh teu acan kaluar wae tah kitu nya nu dipeka Malangna mah sok sieun seni kuda renggong teh direbut ku Kabupaten nu sanes. Contohna kan ayeuna Kabupaten Bandung, Majalengka, Subang pan garaduh kuda renggong termasuk ka Indramayu, Cirebon oge ka Garut terus aya ayeuna kuda renggong. Memang ari gaduh kuda renggong mah resikona teh panginten upami teh disepak digegel gitu nya muhun upami gaduh kuda gitu boro-boro kuda anu galak gitu kuda anu bager oge kadang-kadang kadunungan teh sok aya heureuy teh atanapi kumaha teh atanapi salah ngagebug teh kan kadang-kadang upami nuju manggung kuda diteungeul lepat neungeulna teh kadang kuda teh ngalawan nyepak gitu. Memang suka duka eta ku abdi sering lah kapenak gitu. Kadang nuju atraksi waos katonyok pernah, bibir dugikeun ka soek pernah. Tah eta teh panginten da kuda mah namina ge kuda panginten sato. Kadahna urang anu siagana urang lah gitu. Janten upami nuju manggung atanapi nya nuju ngibingkeun kuda atanapi nuju atraksi, konsentrasi teh kadah fokus we ka kuda gitu Kadang-kadang kan namina oge kuda gitu, kadang-kadang teu terang-terang kan yo nyepak teh atanapi kumaha teh gitu Memang suka duka eta teh kadang kapenak gitu nya kadang-kadang jarang tapi lah kapenak oge gitu mun jarang kapenak oge. Kesenian kuda renggong ini bertahan sebagai fungsi upacara adat, hajatan masyarakat, dan penyambut orang terhormat. Lewat perhelatan tersebutlah para seniman kuda renggong dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya juga untuk keperluan perawatan sang kuda. Ya anu pokok Pertamina mah panginten abdi mah turunan abdi ti karuhun abdi memang tadina kitu garaduh kuda nah karuhun abdi mah kituna lungsur dugieun ka abdi mung kapungkur mah abdi mah pun bapa nya ti ramana uyut ka aki kapun bapa garaduhna teh kuda kerete kapungkur mah kuda delman. Nah ngawitan pun bapa abdi nuju sakola SMP panginten pun bapa gaduh kuda renggong tapi kuda renggong oge tibang asal-asalan gitu Nah
tak abdi tos keluar sekolah SMA gitu abdi ngemut upami asal-asalan gitu bade saha nu nangapna moal payu gitu nah kadieuna abdi gaduh inisiatif terus lah nya termasuk kanggo ngalestarikeun kuda renggong teh gitu supados ulah sampikeun ka punah gitu nya gaduh inisiatif dugikeun ka ayeuna tiasa ngagaduhan kuda renggong teh hoyong anu seueur anu mikaresep gitu seueur anu nangap supados kan otomatis upami seueur nu resep seueur nu nangap faktor ekonomi oge kadukung gitu nah tapi ayeuna tos karaos ku abdi gitu ditambih deui kan abdi diajar ngalatih kuda dugikeun ka tiasa ica galuh kuda renggong gitu ayeuna meser kuda mentah pangiteun ku abdi dilatih tos diasaeun kan pajeng nya gaduh lah etang-etang buruh ngalatih mah gitu nya dugikeun ka ayeuna memang tos karaos ku abdi gitu memang kadukung lah ekonomi ku abdi ku kuda renggong teh gitu mohon nya harapan abdi mah khusus kanggo pemerintah hoyong aya perhatosanana we anu kahiji panginten dinu perkawis hak paten seni kuda renggong hoyong enga-enga kaluar we gitu kumargi sok sieun ke seni kuda renggong direbut ku Kabupaten anu sanes gitu tah anu kaduana panginten dinu perkawis festival kuda renggong ai kapungkur kan festival kuda renggong teh anggaranna teh aya dinu APBD janten tiap tahun teh tiasa ditangtoskeun lah sasih naon kaping sabaraha festival kuda renggong pasti aya tak ku ayeuna mah waktos ayeuna pami telepat mah di 2011 ka dieu teu aya dinu APBD janten upami hoyong festival kuda renggong teh inisiatif pengurus paguyuban kuda renggong kadang-kadang ngadamel proposal gitu ka mana we gitu supados aya nu masihan modal gitu. Nah harapan abdi mah memang seni kuda renggong teh kedah dilestarikeun supados ulah punah nya pemerintah teh hoyong aya perhatosan anu langkung lah kanggo seni kuda renggong teh gitu supados penggemar termasuk naon kitu teh pemilik kuda renggong teh langkung nyeueuran gitu gitu maksudna. Di luar perhelatan tersebut, biasanya para seniman kuda renggong menggelar festival kuda renggong yang diperuntukkan sebagai ajang pamer kabisa antar kuda renggong. Sebagai masyarakat Jawa Barat, perlu diketahui bahwa kuda renggong adalah kesenian tradisional asli Kabupaten Sumedang. Maka sepantasnya kita mengetahui dan melestarikan kebudayaan kuda renggong ini dengan cara memberikan pengetahuan budaya Tatar Sunda yang sebenarnya kepada generasi penerus.